Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sugri kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui carita Sunda channelna Kang Ajun. Sababaraha waktu kapengkeun Kang Ajun ngaguar ngeunaan Cipari tayana urang ngaguar ngeunaan carita Batu Kutatingkem ya, Batu Kutatingkem di Dusun Banjaran Desa Jabranti Kabupaten Kuningan. Soksana ieu carita teh masih kene heureutnya, masih kene sempit dan jelas caritana naon pangna disebatkeun Kutatingkem. Namun harapan kapayuna aya pihak anu uninga kitu nya ngeunaan carita ieu kumargi rada unik oge ieu batu anu aya di Dusun Banjaran Desa Jabranti teh kawilang badag disebat Gunung Batu da batu gitu tetenya tangtos kapayuna langkung jembarna gitu urang pedar. Dusun Banjaran Desa Jabranti Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan mibanda potensi alam anu carang kapanggih di daerah sejen. Tah sugri kaum dangu eta potensi alam teh hiji di antarana Kutatingkem nu perenahna kurang leuwih 1 kilometer ti pilemburan Dusun Banjaran. Nu disebut Kutatingkem saenyana mangrupakeun hiji pasir atawa mumunggang nu legana ditaksir hektaran lah. Da can persis sabaraha hektarna. Unikna eta mumunggang atawa tiasa oge disebatkeun pasirnya teh ngabentuk hiji batu anu ngarunggunuk tah kawilang badag benten pasir batu atanapi gunung batu ieu mah batu badag kitu teh nyeun. Di sabudeureun eta tumuwuh sababaraha jenis tatangkalan teu beda jeung pasir-pasir sejenna khususna nu aya di eta wewengkon. Hanjakal basa tetelopek urang Banjaran tacan aya oge saurang anu tiasa nerangkeun kunaon sababna eta batu badag teh disebut Kutatingkem. Anggot tempikeun ka apal ngeunaan carita nama mohon. Tangtos upami sepuh kapungkur kitu nya ieu carita-carita teh tangtos apal. Mudah-mudahan tiasa kakoreh carita anu sagemblengna. Ti pilemburan Dusun Banjaran ngajugjuk ka Kutatingkem teh ngaliwatan pasawahan tur mentas 2 walungan detik anu caina herang sanembrang. Eta 2 walungan jarakna teu pati anggang. Sanajan tacan dikokolakeun minangka objek wisata teu saeutik anu ngadon ulin ka Kutatingkem teh. Pangpangna barudak ngora biasana ulina teh poe Minggu atawa mangsa pre sakola. Maranehna ngahaja hayang ningali batu badag jeung curug anu disebut Kutatingkem. Curugna teh aya anu nyebat oge Curug Cipeuteui kitu nya uhun masih kene aya di sabudeureun eta batu. Aya oge di antarana nu hanjat kana batu awahingku ngarasa penasaran hayang ningali kaayaan di sabudeureun Ponclot Batu. Kita ngajun lahaloho ka Kutatingkem teh di baturan ku Kepala Dusun Banjaran Rusdiana kah Papa Rusdiana jeung warga sejenna. Nah mimitina mah ngarasa wegah rek hanjat ka Ponclot Kutatingkem teh eta peda nyorang jajalaneun nu katange nang tawing sieun di Soledad tapi ceuk Pak Rusdiana teh kudu sieun sabab bisa ngaliwatan wahangan atanapi walungan detik sisi batu Kutatingkem. Teu kedah hariwang cenah margi tiasa mipir wahangan nya kun ayeuna mah urang hanjat we cenah nya ka luhur kirang langkung 50 meter urang bakal mendakan wahangan anu caina nyurug. Pak Rusdiana carita dina waktu hareta girang langkung sababaraha taun kapengkernya kadinya teh da sanggeus hanjat teh nilikayaan sabudeureun Kutatingkem teh mata kookeun kusabab di Ponclot Batu teh sing horeng aya pasawahan jeung lahan sejenna anu dipelakan rupa-rupa jenis palawija. Lamun akses jalana hade waktu harita nya cocok pikeun resep ngayakeun lelampahan petualangan panjat tebing, camping, sareng lintas alam. Ayeuna cenah wartosna tos dibebenah jalana, tos dibebenah obyekna, tos dibebenah, tapi Kang Ajun teh can ka ditu deui nya. Tah Dusun Banjaran teh kau gambaran mah kitu teh nya.
Dusun Banjaran Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan teh tiasa disebutkan aya di daerah pasisian. Nah, ieu dusun anu cacah jiwana 700 jiwa pernahna ditapel wates Provinsi Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Lamun dijugjug ti puseur kota Kabupaten Kuningan anggangna kurang leuwih 40 km. Nyorang lalampahan dusun Banjaran tetela lain bantrak-bantrakeun ya harita mah gitu, tata jalanna masih kene raraksak da teu itu kumaha sabab Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan teh harita mah ka ruksak gitu nya, mohon atuh jalan anu panjangna kurang leuwih 5 km dina kaayaan ruksak parna kusabab puluhan tahun teu dihadean teu mata keran lamun jalan teh hese dilibatan ku roda opat. Tapi alhamdulillah saurna mah ayeuna cenanya tos di dangdosan. Tah sakitu we sugri kaum dangu di mana bae ayana khususna nu cinta channel carita Sunda. Ieu carita mangrupakeun carita sabengbatan harapan kapayuna tiasa di Guar anu langkung Jembar. Bobo capanon carang sapakan cukup lumbur Jembar hampura anu kateda. Wilujeng kantun permios wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.